Assalamualaikum dulur. Selamat pagi menjelang siang. Salam hinyai. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Rudak nah. Tos menang sakarung. Video di sisi bawah mobilnya. Tinggal ngalah sakarung deh guys. Soalnya cuaca geus rada mendung deh. Hujan deh segala nama ya. Kudu buru-buru ya. Ngalah dua karung mah Anjing, kesang lebih karena bujur-bujur anjing basah. Gila anjing. Bong panas sudah. Oke guys, kita nganterin dulu jukut ke saung tungguan. Nah, sing gacong panggul heula kurang. Sing gas, tenang gas, kalem guys. Berat cong euy. Halo guys. Yuk kita nganterin dulu jukut ke saung. Ipu anjir. Nah, sakarung oge. Panas nah. Bagi jeung capek, kesang karena bujur-bujur. Anjing itulah. Di dia teh kudu dongkok deui euy. Nu halangan anjing. Tangkal kadu tah ngalangan. Anjing, rumah berat deh. Udah barudak. Alhamdulillah. Nah sekarang buat antar gana cukup ya guys. Kia barudak. Naon terus luka tincak euy. Wah, kantong anjing. Tengok. Sekarang tinggal ngalah sakarung nih guys Tuh guys, kita udah sampai di kandang embe. Tinggal bukan barudak. Udang anjing itu euy. Coy, gimana coy? Ini kudu kotoran cai euy. Iya tah domba urang tah ieu tah. Domba urang kabagian hiji. Kok wah ganteng ya. Tuh bisa anu nawar teh 4,5 nanti dibikeun. Tuh. Duh. Ini make kacamata tuh. Garanteng bae teh. Tah nu ieu mah komo. Buka dua guys, orang teh hiji tah. Nah, ieu hiji. Yang itu hiji nu anakna tuh. Pokoknya mah lanjut deh guys. Ngalah disawaring heueuh. Cing soal beres heula sakepeul mah euy. Teh gagarawak teh. Tugas di dia teh dukun dia guys tah. Aduh teh gagarawak teh. Anjing ngadon dibudalkeun di keluar. Cing, tong gagarawak teh gandeng lah. Hop, madang. Kai kawas sawaring deui. Sok rakanan teh. Sok
makanan tadinya tong sok apik dah mun apik mah ku aing mah dipangalakeun mun apik mah marane mah dipangalakeun ku aing mah sok banghakan tah aduh fiksi ini halus meter apa pokoknya mah sing urang lanjut di ngarit sok-soknya banghakan lah sing urang lanjut di ngarit saya deui sakarung deui coba jukutna sakarung deui guys ngan urang yuk kecil ka jero si putih belum mandi si putih aing mah gelas lagi euy anjing aku kopi dulu euy udah mau digas kopina mah euy tempat gugulingan barudak tah teh garasi mobil guys tuh segala tuh tinggal kunci segala tuh si putihnya belum mandi ke sore sugan ududna di ditu capek barudak pokoknya mah jadi tukang ngarit mah pokoknya mah capek ngan adatna hari gawe mah pasti capek gitu hari ngalah duit mah hari embung capek di imah we cicing hees na kasur gitu nah bener tuh hesannya ke mas Haina tiis memakai marimas mengenah segar pokoknya barudak itu cuaca teh mendung nih wae yang teh ulah ka hujan cicing heula aing can meunang ya kalau mun geus meunang sakarung deh bae ge hujan gede mah tuh barudak jukut posisi jalan oge ning gendang pokoknya mah info ya lah komen wae jukut di mana sok jadi ala kurang ulang jauh-jauh atuh aing ini balong teh ya tuh balong teh lah dihandap itu di situ tah barudak jadi anu boga balong ieu teh bising hayang akapama barudak pelit nu boga balong ieu teh bising saenyana panen oge maranehna nya panen ieu ngabedahkeun panen lauk gitu mun aya urang kadinya teh boh ngaliwat itu ieu sugan nawaran lauk imah henteu barudak mata urang mah dititah gawe ge ku jelemana urang sok taradaekna kumaha kitu pelit teh atuh mere-mere hiji atuh da ku urang ge hiji mah ditarima gitu mabetnya tuh ditarima abong sikapna geus kitu mah nya hesep guys nu sikapna nu geus kitu mah mau bisa dirobah guys pokoknya mah gas dian mangarit ngalah di sakarung pokoknya mah lieur aing anjing lieur kana huluna ge barudak cing pokoknya urang cuang ngarit gawe makanan naon wae barudak nu penting halal menang duit tong sok munafik jadi jelema mah tong sok gengsian naon gengsi oge atuh aing jelema mah gaya jelema mah kos aing kieu tah gawe makanan naon wae anu penting halal bagi jeung menang duit gitu we barudak jelema mah gawe tukang macul
tukang ngarit, tukang ngaduk, dah aing gawe we ku aing mah digawean kabeh jeung naon jelema gengsian mah sok hese ieu semilik gawe mah kos aing kieu kana naon we gabres ku aing ulah kena aya nu nitah ngarit nitah ngaduk nitah itu ieu nitah macul moal apa cenah pusing teu payu cenah ka awewe ulah kitu barudak gawe mah ek nu kumaha we ge pasti daek anu kieu mah awe mah nu kumaha oge bener asal bener itu asa urang daek gawe gitu lamun urang teu daek gawe awe ge mundur menipulan ya aja udud tah barudak urang mah nya udud ge teu alus-alus tah jarcok pokona mah jarcok jarum coklat pokona mah cara apik urang udud mah naon we gede udud aing mah katut kabako-bako di imah ge aing mah aya pokona mah tong sok gengsi lah jadi jelema mah gawe naon ge tetep gawean tong sok era-era pokona mah cing sarehat bae kasadayana panjang umur arageng milik rezekina pokona anjing HP aing ngaguling net anjing paingan oge ngaguling da potong hiji ieu na aing mah potong barudak urang mah alhamdulillah barudak kamari boga duit 2 juta ge bising hayang nyamak urang dibeuikeun embe tah anu tadi ku urang ditunjukkeun anu warna hidung bodas eta teh barudak harga 2,5 urang teh kamari gajian teh nya gajian teh kan urang 3,5 ku urang dikanombekeun 2,5 sesa di 1 juta ku urang teh 1 jutana di ieu dibikeun kurang teh ka ieu mere ka indung kolot jeung meuli beas itu naon itu ieu dengan sangu urang teh udah karunya kepeuriheun urang kapan tiker leutik diurus urang teh atuh kudu tanggung jawab geus bisa usaha kudu bisa mere ka indung kolot alhamdulillah yang urang geus boga embe mah jangan boga kapan jeung ieu jualan deui bisina gede heula sinang anak geus anakna segala gede tinggal jual boga di duit gitu urang ngan ieu udud bari ngopi mah teu ngeunah eueuh kopian mah poho kopina teu meuli aing teuing lah da sawaring di matere mungkin mah da leutik waringna ieu mah rada leutik guys waringna teu cara nu tadi mah gede tapi aya golondongan aya mah eueuh barudak polos ieu mah tuh naik leutik ieu mah waringna ge jadi tereh sawaring teh mah sawaring di mah berebetkeun we ku aing cuma 10 menit acan
tos we sakit heula dulur tapi mah pokona mah tong gengsian nanti urang masa kitu tong gengsian pokona mah gawe kana naon wae sok gawean nu penting menang duit bagi jeung halal pokona semangat barudak tos sakitu tadi mah. Assalamualaikum cing sarehat ka sadarananya panjang umur aragang multi oke pokoknya mah semangat.